Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ilahi anta maksudi wa ridhoka mablubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Insyaallah ayeuna bade ngalajengkeun deui kana hanca masih ngabahas tina rukun salat. Nu bahasan ayeuna neraskeun hanca anu kamari nyarioskeun syaratna maca Fatihah. Margi rukun salat teh aya di antausna maca Fatihah. Syaratna maca Fatihah teh aya 10. Tos dibahas kamari 3. Ayeuna neraskeun nu kaopatna warabi'u mura'atu tasdidatiha. Kaopatna rukun syarat sah Fatihah teh ngaraksa pirang-pirang tasdid Fatihah. Tasdid nu aya tina Fatihah teu kada diaos sadayana. Jumlahna aya 14. Tina bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teta tasdid nu aya tina Fatihah kedah diraksa, kedah diaos sadayana. Naon margina? Margi tasdid teh adalah masih sami sareng aya huruf anu 2, nu hiji sukun, anu hiji diharakatan. Nu sukun dilebetkeun, anu diharakatan gitu. Mantakan kedah diraksa diaos tasdid nu aya tina Fatihah anu jumlahna 14. Teras kalimana ala yaskuta saktatan tawilatan. Tina maoskeun Fatihah teh ulah eureun. Eureunna eureun lila teu kenging eta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Reun heula koskori teu kenging. Margi misahkeun antara ayat kana ayat teh cuman bi qadri tanafus, cuman sakodar satunjal napas. Bismillahirrahmanirrahim. Renghat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Renghat deui. Ar-Rahmanir-Rahim. Renghat deui. Tah kitu terasna. Maliki yaumiddin. Teu kenging lamun lami we 2 napasan 3 renghatan batal eta. Teu kenging kedah sarenghap paoskeun ayatna, teraskeun sarenghap teraskeun di kana ayatna, teras we kitu. Jadi ulah kapisah ku 2 renghapan. Margi lamun 2 renghapan kasebatna eureun anu lami. Kagenepna teu kenging kitu nya. Kagenepna teh maca saban-saban ayat tina Fatihah. Qiraatu kulli ayatiha. Maca saban-saban ayat Fatihah.
Wa minha al basmalah, sebagian dari Fatihah teh bismillah sanes taun. Ayat Fatihah teh 7, hiji bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Katujuhna siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teta 7 ayat kedah diaus. Teras kasalapana eka 7na ada mulahni al-muhili bil makna. Maca patete ulah aya pepeladan anu ngaruksak kana makna. Wal murad bi qauli al-muhil bil makna, nu dikarepkeun ku ucapan al-muhil bil makna ngaruksak kana makna saperti ngalikeun si jalma maca teh makna kalimah kana makna anu sejen, seperti mana kadomi ta'ian amta, seperti ngadomahkeun ta tina amta. Kedahna amta ieu dibaca amtu tah. Lamun tina amta dibaca patah takna sareng amtu benten, maknana ge benten. Teu batal Fatihah lamun maoskeun amtu. Wa kasriha atau ngasrahkeun ta dibaca amti teh kayaknya. Ulah lagalan tos amta alaihim. Teu kayang diaos amtu alaihim atanapi amti alaihim. Lamun teh mukhilun kitunya bil makna teh ngarusak kana makna, batal eta maca Fatihahna. Teras deui wa antakuna halatal qiyam fil fardi. Sareng yen kudu bukti maoskeun Fatihah teh kudu keur kayan tikah nangtung tina salat fardu. Lamun urang keur salat fardu urang kawasa nangtung maka Fatihah dibacana keur bari nangtung. Teras kasalapana wa ayusmiya nafsahu al-qiraata, jeung si eta jalma nu maca teh nu salat teh maca Fatihah kedah ngadengekeun huruf Fatihah kumanehna ka kuping sadayana. Tina mulai bakna bismillah sampai nuna waladdallin eta ka kuping sadayana. Naon margina ieu teh namina rukunna rukun qauli, rukun bangsa ucapan. Saterasna kasalapana kasapuluhna kasalapan mun kasalapana teh wa ai kasapuluh punten kasapuluhna teh alla yatakhallalaha dikrun ajnabiyun. Kasapuluhna ulah aya anu nyelang-nyelang kana Fatihah dikir anu sejen teu keng eta tos jelaseun kamari salitnya. Kumalamun kudu masalah salat bihila bima idza ta'ala qadikrun bimaslahati salat. Beda deui nya aya dikir anu nyelap tina Fatihah karena ta'alluq kana maslahatna salat. Kata minihi liqiraati imamihi, kayak seperti maca amin si makmum karena maca aminna si imam. Makmum keur maca Fatihah imamna amin waladdallin cek imam teh amin. Makmum Fatihah can geus tengah-tengah, mangga kenging jang makmum maca amin babarengan jeung imam. Macana amin teu megatkeun kana Fatihahna. Fatihahna masih sah eta Fatihahna. Naon sababna? Sabab maca amin si makmum nalika imam maca amin eta asupna kana kamaslahatan salat. Tadi ge bihila bima idza ta'ala qadikrun bimaslahati salat. Ngalamun ngomong nu sejen eta teu kenging. Teu kenging aya dikir walaupun dikir naon wae mereka maripan nyebutkeun alhamdulillahirabbil alamin nu keur maca Fatihah keur salat
Pandeta megatkeun kana mualat Fatihah teh teu kenging. Cekap sakieu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.